Di hiji poe si Kemet narima surat ti babaturanana anu ti kota. Terus ujug-ujug aya tukang pos pakaian jibruk ku kesang. Tak kieu caritana. Punten. Pak, Ya abdi tukang pos. mohon aya naon Pak? Ieu teh laras nu namina Kemet. Mohon abi pisan eta mah. Emang aya naon Mang? Yo, Med. Mun teu ngingetkeun kana tugas jeung kewajiban Bapak sebagai tukang pos mah beak waktu beak tadagangan saukur nepikeun surat sasiki. Moal dibikeun ieu surat teh. Mah atuh Pak lain diposkeun deui untuk ku Bapak we. Saupamin telepat urang rasakan tos tepang. Nyaan alus surat teh. Manya sok ngageeran dinya mah. Bener, alus pisan eta bulu punduk yang nembe kamu ringkak. Aslina eta teh. Sumpah, urang mah karak sakali ieu muji surat teh. Wah manya, aduh aing mah jadi era mana. Bener ya muji eta teh ka sora urang lain. Saha nu muji ka suara maneh? Urang mah ngadengekeun suara demasif ngeunaheun pisan. Bro, Hei, cik lah minta pulsa jangan SMS ya yang ye. beak euy teu boga. Maneh mah kabogoh boga, pulsa eueuh. Daripada maneh pulsa eueuh kabogoh eueuh. Aing mah. Kunaon, Med? Mama maot, Mang. Cing sabar, Med. Da eta mah geus kuduna. Kunaon deui maneh teh, Med? Dia bapak nelpon, cenah istri nage maot. Kang, kunaonnya liburan kieu teh meuni asa banyak mobil pawai kieu? Lain pawai eta maneh macet mobil keur ngantai. Neng, ayeuna aya lowongan kerja deui ka Malaysia tuh. Wah, nu bener Kang, syaratna naon wae? Ngan foto hungkul, Neng. Sakumaha? Sakarung. Mat, tadi agak ramat. Ayo naon, Med? Cenahnya malam Jumat teh sok rea jurig cenah euy. Bohong maneh mah, Med. Bener, urang mah bener sok. Ahayu maneh mah di bejaan teh tara percaya ka urang. Cek saha gitu? Cek urang. Punten Pak, nyungkeun 5.000 Pak, kanggo meser sangu, tak can mam Pak. Boga, Jang. Nya atuh 1.000 atuh Pak, meureun aya keur meuli roti Pak, lapar. Di bejaan teboga teh. 500 atuh Pak, keur meuli cai nginum Pak. Di bejaan teboga teh. Har geuning aya nya jelema nu leuwih sangsara ti urang. Nyai, cik ieu lauk meunang nguseup pangbersihankeun. Alim Kang. Si Nyai mah teu cara ngadaharna kamari. Da kamari mah lauk menang goreng lain menang nguseup.